Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Baraya. Untuk edisi kali ini saya libur dulu untuk metot, oke? Nah, ini saya kedatangan tamu Baraya. Ini teman-teman saya nih. Oke. Nanti sebelum kenalan kita lihat dulu nih menu makanan hari ini. Iya mah yuk, kumaha Baraya, iya goreng belut. Bumbu naon ini kan nama? Mah, itu bumbu naon nama? Bumbu belut koneng, jahe laja, wah. Bumbu ikan lah biasa, ini goreng kering Baraya ya. Ih. Makan Baraya, coba. Ngona. Ini ada goreng tempe tahu. Nih mama. Ya. Masak nong ya. Piritan. Amal Baraya. Jadi piritan ini dalaman dari belut tadi, isi perut belut. Jadi saya ambil empedunya, saya buang. Nah ini ada telur, ada usus digoreng Baraya. Nah ada masakan lain Baraya selain belut. Ibu saya bikin ini nih. Aduh. Non ya mah rendang non? Nggak. Bumbu kecap ayam. Nah nya pokoknya mah ayam ya pokoknya Baraya. Babe lagi cerita Baraya. Hah? Ye, sok we lanjut ke mah kameramen dokumentasi. Ya ini namanya Bapak Heru Cahyono. Oke. Lambaikan dulu tangannya. Halo guys. Guys, ya, jangan lupa subscribe. Subrek. Lop anjing. Ini cahaya Banget. Naon? Iman Bertato. Naon nama channelna Iman? Andy Gaming. Nu resep gaming yang suka game main game. Nih channelnya Andy Gaming. Oke, Aidina dikirimkan lah. Oke. Si Arek mabar bareng. Nah, Jeung Iman Bertato kade. linknya di dia ya tah. Teh ketinggal itu Baraya. Pencet eta. Entos izin. Tutorialna aya teh nya? Wah, lupa Ada tutorialna. tutorial. Ini. Banget. Jeung diceritakeun nih mah rapalun Baraya. Saha ieu? Aduh. Mangrian jeung Tukang metot. si punukinya. Ocel. Aduh ya babeh ya mah Pak, baca geur Pak. saya nanti bener nalian wakna. Dah Bapak Ija. Mujunan nu Pak Ija di dia. Pada ngaliwat Pak nya? Tujuh calik itu Pak. Tujuh calik ceng. Oh. Duh, keseru jadi kieu haneuteun Baraya di dieu mah Baraya. Kameramen khususnya euy. Orang Banten nya awe teh. Rangkas nih Bang. Rangkas Bitung atau deket BM itu di seri. Deketnya. Heeh. Di Rangkas. Lembur naon ngaranna? Dari si BM teh. Rangkas Ronggap. Nya kan aya Lebak. Lebak Banten. Juga kieu we. Kabu kan lebak. Mamang Ciktim. Mang Raden kan pernah di Lebak. Lebak Banten jalanan ya maksudnya. Mudah aya sayan. Dagang di itu pernah cilok sapoe mah menang duit sampai 600.000. Sapoe. Celilang ngidar geus. Gal loba duitna urang Banten mah. Loba. Orang Baduy ieu na loba sebenarnya duitna. Kemana-mana geus sok leumpang kana ditu mah. Ya. Kilu poe atuh menang apaan saja nyebutna. Asupan liang eta ngalamas. Ngerok. Saya mah kudu si Ari hari tadi tawaran ke Banten gitu ke orang itu. Daek teu. Mun hayang beunghar we sapoe cicing di gua ieu. Kan lamun teu balik deui wayahna. Eta mah gua taruhanan nyawa. Abi mah harita kertapa di Banten teh
Aya mun 2 tahun kan kapan deh menang bedog aing. Tapal menang bedog. Asli ru di Banten mah lubang Avanza nyebutna ge. Menang bedog. Pertama penambangan. Jadi tapake pas pertengahan tahun dah datang itu kan bedog ngeli bedog aing. Jadi wangsitna eta datang eta. Hanya menang bedog, orang menang pamajikan. Yang manggul pamajikan. Panitanya ku tetangana hari ewe dia keur ka mana pamajikan mana keur ka mana. Ewe dia nyebutna. Ada bahasa eta mah lain jorok lain. Ewe dia keur ka mana. Pugu ke saminggu teu balik keur di EWRT. Anjing. Aku diantep wae. Kan bahasana juga bahasana. Ke saminggu membantu di pemajikan RT. Pugu ge teu balik-balik di EWRT ini saminggu. Si Semah teu ngarti. Aku suruh diantep wae. Jorok ka ditu. Geun bae cenah cek. Aduh, sabar kasih dari dinya masuk. Pemajikan di EWRT gitu wae. Nah, di pemajikan RT keur bantu aja. Ya bahasa EWT pemajikan. Iya kan aingnya. Aingnya ke budak. Bener teh? Nah, lamun nyebut maneh kasar. Ya, mana teh kasar padahal Maneh bilang biasa kasar. aja. Lamun sia lemes. Sia dianya. Iya. Itu si Radi, si Mama Kabalik itu baru nasi goreng. Itu geura maradang lah tuh ini. Kalau ka barali. Cai itu langsung rewas we ka indung. Cai mah. Ieu mah pieu bahasa nanya cai. Maradang gula. Weh, teh teh papacok ge nya. Geura Eta papacok. teh panglemesna, mada. Bener nya. Tapi deui luhur siat teh si lain siat teh sina geus penting ge kokojoran. Kokojoran. Geus sare eta teh. Kokojoran di ditu mah. Tak mana mun papayahan teh tah mun teu boga duit nih kokojoran eta teh sare mana teh. Geura nyatu ka ditu Jo. Kadenge ku indung nasi heru. Geuning cenah kasar ngobrolna. Da emang kieu. Geura nyatu sia ka ditu. Hayam. Geura nyatu. Jadi mah hayam hayam. Tukang ceng teh ulah nyatu teuing da urang teh jelema tua gitu. Dah. Subla teuing aing kudu ngomong tuang. Aneh. Sia teh presiden. Pejabat keanehan nih. Kudu ka pejabat, ka kara nyebut tuang. Ada ulin geura ka ditu. Kumaha si Agus mun Ya, ngomong. Biasa we doang kamari. mana dus? Biasa we doang kamari. Ari cing mah tadi di handap. Handap, da ieu handap teh. Pendeknya. Itu mah handap teh di lebak di handap. Tuh kaburi. Buri tadi mana aja. Tukang. Buri. Buri, oh jadi aya bahasa Jawa aya. Campur, buri mah dari Jawa. Buri. Tuh kaburi. Muka Garut da deui katong teh ka pasir. Sepure keri, buku kareta keri. Kalau baka wahangan nyari kalau baka wahangan gitu ya Heeh. kalau baka wahangan Solokan leutik ge asal di dituna gunung di gunung Solokan leutik. wahangan Lain girang. Pentas girang. Wahangan mah daerah Ciamis ya. Garut Wahangan. Garut Ciamis Tasik. Tadi itu cenah di Wahangan, Ciamis. Buat Garut mah lain sana. Lain Wahangan Solokan teh. Naonnya bukan solokan alit mainnya susukan susukan. nya solokan alit lamun di mah talang nih Ri. Di talang Kamu suka minum air susukan? susukan Asli dari Solokan. Kita aing. Di Solo. Mas dari Solokan. Jadi Solokan. Dari Solokan. bukan saya dari Garut Kamu suka minum susu kan? Kamu minum suka air susukan. Suka minum air susukan. Iya, aku mau makan ciki. Aku mau makan ciki. dia terwujudnya Salametnya Kang Dadang, salamet ja aing mah cenah. Mau mobil ka Banten mah kudu kitu bahasana. Malah kata preman ya aing can boga duit. Mana euy dikeluarkeun. Boro-boro dia aku lagi san Madang. Oh, terus atuh sugan urang mana. Jadi sangkana urang dinya.
Udah mah. bahasa apa orang Cikabuyutan Tapi ngomong pakai bahasa itu benar itu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Tah eta euy. jika bapak keur mah maneh kasih mangonong we turun tina bus teh tanyong ojek kang beli urang teh jawaban teh beli lu ngabae cukup buat urang teh sing udah gungkun bukan aing jauh Padahal orang mau kene orang banyak. sangkana tamu kan urang bahasana kieu di ditu oh turutan lempang wae Bingung ngomong cicing di Papua, Pak. lu ngabae lah beli ngojek Jamun ke Papua kudu mau ngasih Heru nu bisa. pas kalangan turun stasiun Langan ojek Jawa ojek mani Jawa ya. ojek mani kang ora lah ai pas anu ngomong orang ojek sih anjing teh nuturkeun urang lempang dipapageun ku si Budi ku Alo kamu ngomong ojek bari nutur orang ojek kene ngubah motor iya kan lain ojek budak cik urang teh nu mawa ojek mah maneh sok rek ngomong naon cik urang teh arep ngomong apa Rika sing ojek dia mah anakku oh iya Ini buruan. ai kasih kudu muruhan Gering. emang bisa malikeun na urang jadina maneh ojek ieu mah da budak lain ojek Hei, ikut moal teh makan baraya. Madang heula.